Ah, iya ngaranna kampung naon? Ganda mana? Ah, iya ngaranna kampung naon? Apa tuh di kunaon di ngaranan ganda mana? Kunaon di ngaranan kampung ganda mana apa tuh? Duka tamang. Apa sejarah ganda mana kan? Keterang. Apa tuh pada sebat ganda mana naon Pak? Apa tuh disebat ganda mana? Eta teh salah satu keturunan ti Mbah Tu Bagus Andung nyata. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Setiap kampung, setiap tempat pasti memiliki sebuah nama. Dan setiap nama itu pasti memiliki sebuah arti teman-teman. Saat ini kita sedang berada di Kampung Gandamanah di Sampai, Desa Tugu Selatan, Cisarua teman-teman. Masih di kawasan Puncak. Kita akan menggali kenapa sih di kampung ini diberikan nama Kampung Gandamanah. Kita akan coba tanya-tanya ke warga sekitar, mudah-mudahan kita dapat referensi untuk menggali dari manakah arti nama Kampung Gandamanah ini. Baik, sebelum kita berangkat, tak lupa kami mohon doa, support dan dukungan dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe. Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan informasi seputar tempat bersejarah yang bisa kami kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah. Ah, iya ngaranna kampung naon? Pada mana mesin? Ah? Ganda mana? Oh, kamu sindang reret? Oh, di kalewat. Oh. Oh. Belok kiri. Oh, ke kiri. Apa tuh di kunaon di ngaranan ganda mana? Henteu. Henteu. Bukan apa? Karena tuh ucingan lin. Yuk, renggorolong. Namanya? Ah, iya ngaranna kampung naon? Lamun sindang reret belah mana? Oh, kalewat. Belah mana? Kiri. Oh. Tiga adan ke kiri. Jauh dari itu. Ente eta ke kanan mah. Yang lurus. Eta pas geludugan belok kiri. Oke, asup YouTube-nya. Ya kunaon di ngaranan kampung Gandamanah apa tuh? Duka tamang. Sugan apa? Kunaon di ngaranan Gandamanah? Heeh. Berarti tiga adan ke kirinya. Oke, nuhun. Kecan. Ah, tah ieu tah. Oke, baik teman-teman, tadi sudah ada beberapa yang kita tanya, ternyata posisi kita ini terlewat ya. Tadi sudah 2 kali kita tanya ke adik-adik yang ada di sini. Posisi Kampung Sindang Reret itu ada di sebelah kiri. Nanti kita belok kiri setelah tadi patokannya Villa Golden. Oke, langsung aja kita ke lokasi teman-teman. Mudah-mudahan hari masih cukup cerah untuk kita explore tempat ini. Stay terus teman-teman. Jumilarian ieu ngangkat nami Gandamanah. Apa sejarah Gandamanah kan? Keterang, sugan di pasian nama Gandamanah. Sok kana sejarah mun ngagali sejarah sekitar Puncak gitu. Itu ngaranna lembur naon itu emang? Gandamanahnya. Sampai Gandamanahnya. Hah? Sampai Gandamanah. Oh. Non Bang. Gandamanah. Gandamanah di luhur. Hah? Gandamanah mah di luhur. Oh Gandamanah di luhur. Oh, Jalan Sampai. ini mah jalan sampai nanya. Anu di SDK Wan, SDK kirinya. SDK luhur we. Oh. Jalan Gandamanah. Oh. Gandamanahna paling luhur. Oh, mohon. Mereka kampung Gandamanah nama. Mohon. Gandamanah. Ya. Apa tuh pada sebat Gandamanah naon, Pak? Apa tuh disebat Gandamanah? Anak Pak ngabas. Eta bagaimana jadi keluar aja manah teh beren bos. HP-nya, mohon Gandamanah. Gandamanah teh. Oh, iya mah jalanannya. Nah, jalanna. Nomor di luhur. Ini disebutnya hanapan itu mah jalan Gandamanah we. Oh, anu ti SD teh belok. Lurus tiasan belok. Oh. Sambil wae belok ke kiri kita nyambung-nyambungkeun da kitu buleut. Oh, Jalanna. ai Sindang Reret. Sadare tas tacan Gandamanah.
di pertigaan itu sekolah lurus. Oh, nu lurus atau sindang leret? Tak kayak di tengah-tengah ada pilar 1000 dah. Lo ke kanan ya di leret. Oh. Ya. Apa nggak bakso Pak? Ngopi Pak? Mana teh kunaon sih? Lembur eta di pasihan nami ganda mana gitu. Tadi tos naros ka beberapa eta. Mong tacan aya anu pasti gitu nama eta teh di mana kan pernah cek sakawal nami kampung ganda mana eta aya hubungan anak sareng lalakon embah di Ciberem. Nah abdi ka dieu dokap bade langsung wae gitu naroskeun ka Kang Aang kumasih lalakonna si lembur eta atau si kampung eta dugi ka di pasihan nami ganda mana mangga gituna disemungakeun ka Kang Aang. Tah jadi cenah model ena lembur sampai ge ya sampai. Jadi eta teh disebut sampai teh mbah teh ngalung-ngalungkeun mayit Belanda. Oh. Tika nyara rampai eta jadi sampai. Tayana masalah lembur ganda mana. Jadi kapungkur aya salah satu turunan ti Mbah Tubagus Andung bin Tubagus Cakar nyata namina Raden Aceh. Raden Aceh Ali Reja nganduka putra tinu mana nama gitu. Eta Raden Aceh Ali Reja ngagaduhan putra nyata Raden Gandadirja gitu. Kacarioskeun waktos zaman Belanda Raden Gandadirja didamel di markas Belanda. Jadi gawe di markas Belanda. Jadi antek-antek penjajah. Tapi nu saleresna mah sanes kitu. Ngadunungan ka Walanda teh mung ukur sandiwara wungkul. Jadi pura-pura. Anu saleresna mah anjeunna teh pejuang Indonesia anu teu sudi dijajah ku bangsa deungeun sami sareng leluhurna nyaeta Mbah Tubagus Andung alun-alun. Tapi anjeuna ngagaduhan cara anu rada benten ti pejuang anu sanesna. Sadi dinten anjeuna aya di lingkungan Walanda. Tapi waktos prajurit Belanda balangah lengah anjeuna sok ngabobol gudang beas. Beasna dikintunkeun ka para pejuang anu gerilya. Kosi pitung nya lalakon si pitung. Ngabobol gudang papakean di mana para pejuang butuh papakean dikintunkeun. Kitu deui obat-obatan, senjata sareng anu sanesna kebutuhan para pejuang Indonesia anu nuju gerilya. Talami kulami pamimpin Belanda waktos harita gaduh rasa curiga. Nah, cenah gudang teh bet ngurangan wae eusina padahal jarang dikaluarkeun, teu saimbang antara kaluar asupna barang ka gudang. Diselidiki, disidik-sidik kapanggih saha nu sok ngabobol gudang. Ana horeng teh nyaeta Raden Gandadirja putra Raden Aceh Ali Reja. Anu masih keneh silsilahna ka Mbah Tubagus Andung. Atuh puguh amuk motah amarah muntah si Walanda teh. Langsung turun parentah tangkap ganda hidup atau mati. Kitu kinten-kintena eta parentah teh anu hartosna tewak ganda hirup atau paeh ceuk pamimpin Belanda. Nya puguh Raden Gandadirja teh teu eleh geleng, manya kudu masrahkeun diri ka penjajah, ka palangka bongkar rahasia geus wae lawan sakalian. Tapi lain lawan keuneun atuh pasukan sabatalion turun kabeh ngepung Raden Gandadirja. Nya ari kitu-kitu teuing mah kabur jadi hiji-hijina jalan. Gajleg wae Raden Gandadirja teh lumpat ngajauh tina congok bedil anu jelas-jelas ngancam jiwana. Ta pasukan Belanda ngudag ganda melarikan diri ke arah sana cenah. Anu hartina ganda lumpat ka ditu. Kitu ceuk salah seorang anggota pasukan, meureun kanyahoan nya lumpat teh. Atuh puguh kabeh pasukan murubul lalumpatan muru Raden Gandadirja. Kulantaran waktos udag-udagan rame pisan bari jeung sosorak tangkap ganda cenah. Sakabeh rakyat jelata kasieunan bisi jadi salah sasaran. Emang sok kitu nya baheula mah sok nyarumput we aya nu diudag saurang teh. Sok sieun salah sasaran. Pokona mah geumpeur wae nu aya. Di sumur kabur, nu di imah nyumput, nu di kebon nyempod,
nu di sawah gareuwah lumpat sakalumpat lampet nyalametkeun diri tina balahi. Raden Gandadirja terus lumpat ngaliwatan kampung kebon pasawahan. Di hiji tempat pasawahan Raden Gandadirja ngarandeg ana horeng di hiji kotak sawah aya tudung cetok jeung pacul katinggaleun. Sigana mah bakating ku buru-buru cul wae ninggakeun tudung cetok jeung pacul. Meureun aya patani keur macul ningali lalumpatan kabur tika tudung pacul katinggaleun. Breh wae aya katingali dina pikiran Raden Gandadirja tudung cetok dipake pacul dipanggul dekul wae macul di kotakan sawah. Raden Gandadirja teh manggih pacul jeung tudung teh langsung we geus nyaru meureun gitu. Tudung dipake langsung macul we. Pasukan Belanda anu ngudag Raden Gandadirja tepi kadinya. Aya hiji patani anu keur macul di sawah. Pasukan Sindang Reret Gandamana. Pasukan Sindang Reret meureun nu etana teh pasukan Belanda teh ngaranna pasukan Sindang Reret. Matakan aya deui lembur Sindang Reret sampai Sindang Reret. Nanya tah pasukan Sindang Reret teh ganda mana? Cenah ka petani eta teh. Cenah ka nu keur macul. Nu ditanya nunjuk ka belah tonggo. Tuh ka ditu cenah ka belah luhur. Waler eta patani. Bring deui pasukan teh lalumpatan deui patani dekul deui macul. Pasukan Belanda geus jarauh, patani manggul paculna ngalengkah ningakeun sawah balik ka imah bari imut ngagambarkeun sugemana manah kitu bari bungah meureun. Dugi ka hiji imah di daerah Gadog. Tah ieu teh wallahu alam di mana Gadogna. Bumina teh patani bebersih tuluy wae ngagoler nabale. Bakating ku capek les teu emut naon-naon deui alias tibra. Sare we meureun Raden Gandadirja nama tah eta anu jadi nu nyaru jadi patani teh. Kumaha nasib pasukan Walanda anu ngudag nya putar-puter maju mundur ngudag ka mana wae oge da moal kapanggih atuh. Nu diudagna dituduhkeun lumpat ka tonggoh padahal balik deui ka Lebak terus ngagoler bari ngorok alias tibra. Ceuk barudak ayeuna mah emang enak dikerjain cenah gitu. Ta ayeuna di Wancikiwari pasawahan sareng daerah sekitarna di mana Raden Gandadirja pura-pura macul jadi patani katelah lembur Sindang Reret Gandamana. Anu danget ieu mah langkung katelahna lembur Gandamana. Tah kitu padahal mah eta teh Raden Gandadirja ngan ku sabab dieu teh ngan ku Belanda ganda manah gitu eta teh beres tah lalakon lembur Gandamana Sindang Reret Gandamana nyata nu tadina eta teh salah satu keturunan ti Mbah Tu Bagus Andung nyata Raden Gandadirja putrana Raden Aceh Alireja.